amun hujan kita sok inget film. Film atau mantan? Film. Mantan dia nyebutnya. Film bener. Terbalik. Black Panther. Kumaha tuh? Kemana? Si Mamah tuh setuju. Itu tadi nyarios. Enggak tuh ulah. Orang penrek kawin lari. Oh, nu lari. Ning membung capek. Orang putus ah. Hah? Putus. Heureuh eta teh. Aslinya serius. Maksudnya? Ker hayang putus. Bade fokus ujian. Aan fokus ujianan teh kan enak kelas 2. Rek balik ke mantan. Astagfirullah. Benar-benar Ima, fokus ujian. Ah bohong. Maksudnya naon sih, Ujian. Pokoknya mah orang putus. Ah bohong. Bener. Rek balik ke mantan. Teh sanes. Oh nyesel. Wah, Nyaan. bener. Aju gue paling ka mantan nu goreng teh nu demak paling oge ka dinya aju gue. Bila cinta tak indah bagimu, mengapa kau tetap bertahan? Bila cinta tak indah bagimu, mengapa kau tetap bertahan? Oke, untuk melodi jam 7 kumpul di tendanya masing-masing. Abah, Allah, dapat. Yuk ujian. Ujian ti Allah. Fokus. Kurang menyesal hanjakal putus si Dita. Ayo namanya ya. Lewat atas kenangan. Astagfirullah. Penglebaran ujian berarti. Bener ujian ti Allah. Fokus karena ujian teh ieu. Tuh bogoh mantan. Gitu-gitu. Iya loh, buka kabogoh jauh. Ajak pasea wae. Tinggal prawedding paling lama. Ning terus adu kabogoh, asa nyalira wae ketinggalan di ke kampus. Da pan saur si mamah teh, neng kedah diajar heula. Oh, fokus lah kuliah gitunya. Kan ieu neng teh misalnya buku nya, Buku ngun. tutorial. Bobogohan. Atuh. Atuh butuh guru yang baiknya neng teh atuh. Kumahanya? Nonana. Ya atas. Wah benernya. Oh di dial per konten. Ya. Gitu. Oh nya. Ah. Terang teh cerita teh ramah kabogoh anu pang-pangna. Pokoknya pang segalana. Pang geulisna. Mohon. Lamun pang Mohon. berarti aya bandingan atuh. Perbandingannya eta saha? Hehehe. Pokoknya mah kieu hampura tuh hampura.
Ayo. Ayo. Nah, mau kemana? Wih. Saling. Kian digoda tuh pocong. Ah baik, weh, ini jeung pocong daripada jeung AA. Ngabanding ku na. Mana? Putus yuk. Ya, betul. Siap. Oke. Terima kasih untuk kenangan yang sudah lalu. Nya juk. Maafkan. Fokus ujian. Ah. Kemana sih AA? Surprise. Tadi putus sama. Mau foto? Yang enggak satu. Ayo lanjut. Cerat lagi. Nangis salah Chan. Pohoy. Chan. Berarti mana can Islam Emang naon eta Islam? Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Oh, antar heula urang yuk. Bung, Ih, siapa? tak naon? Nyuci uang. Mesti uang kumaha mana? Uang di seuseuh ruksak. Lain uang kitu, lain hasil korupsi deh. Aslina lain. Lain tah, jadi kotor tuh hidung. Sarua hidung tengah jedik halis ngaran. Hayam chicken ngeunah cigana euy. Keur puasa urang mah teu meunang dahar. Yah, puasa naon aya kieu? Puasa Daud. Tah, puasa paling tepat nahan naon? Tunduh. Jeung Hana yang udut. Jajangot lamun pindah ke tengah disebut nampuru dada. Lamun pindah ke hadap Baena puasa tuh. henteu. Nah, Udah puasa mah puasa Daud. Nah, puasa teh teu kuat nahan naon ai maneh? Teu kuat nahan lapar jeung haus. Geus Berapa tunduh kuat aslina jeung naon? Lucu. sia tadi kawan. Balikan. Oh, coba. Euy, aing waduh Pak. Aib jawabanna. Jeung tunduh. Lah kan dia orang guys, tunduh jeung aing udut. Gimana puasa Daud nanya ke deh Mana heula aing heula. Paling teu kuat. Heula. Balikan deui. Ayam chicken. Dulu kita masih muda, usia anak TK. Neng, sampai wae bumi teh geuning. Kamarana mama papa. Tuh ka orang. Orang pacar kedua. Cieu. Teu atoh. Yo. Ning pada nyarios. Nya AAT cinta pertama dan terakhir. Kaget. Iraha apa deh kamu milih? Tahun pagi. Nah, kan dinas. Wajib militer. Nek lagi kedua, muhun. Latihan tembak menembak gitu. Ya. Dadah. Halo? Kak? Banyak ya, Kak?
atuh tentara. Hei. Telepon saya tadi janjian di tempat biasa. Yang antara biasa. Mama. Mama saya. Mama Neng kan teh aya di bumi. Ah, bohong. Terus eta apa kerek ninggal dah biasa ninggal gunung ieu. Eta nu tadi nu ditilap. Ieu mah dah HP si Mama. Ka dieu teh sok error wae gitu. Jadi ya Mama saha? Mama itu nu Cenah teh cinta pertama dan terakhir. Kumaha sih? nya Aa teh cinta pertama dan terakhir. Tapi kan kan nu terakhir teh kan aya perjalanan gitu. Maksana perjalanan. Nya. Kumaha? Ya gitu pokoknya perjalanan kan mantan Neng gitu. Alah, eta nu dihubungi tadi teh mantan. Mamah saha? Mamah mantan. Tuan itu dibahas. Sok bade ngambek. Nyamuhun atuh. Tuh ngambek. Ayeuna ieu hate lalaki mana? Hate lalaki teh rapuh, Neng. Sakalina dihianati teh. Deuh, Ya tuh dah anu ngambek kan. iya saha? Berarti eta luan bener. Nya. Eh, Ya nya. tapi itu dibahas satu. Ieu mah geus lain heureuy, Neng. Atuh, marek wajib militer we ka Israel. Yang jauh-jauh atuh Bodoh. Cikole we atuh. Bodoh. Bodoh pokoknya mah marek bendok. Ngambek. Tong ngambek atuh. Ngambek. Kebijakan ka mama kurang.